Aing kudu kuat ngalangkah sulitna hirup ieu. Aing embung sampai hirup nang saukur hirup nu teu berguna. Berjuang sebagai kepala rumah tangga adalah tugas aing jeung mereka. Senajan dampal suku aing sering katerobos ka jero telak, namun ialah kehirupan. Semoga mereka selalu bahagia. Aing kudu kuat kaisin kana hirup ieu nu kabina-bina balangsakna du Gusti nu agung. Aing lah penumpang hirup jeung keluarga. Sebagai lelaki, aing berjanji jeung nyieun mereka bangga. Aing bakal berjuang demi hirup nu lebih tertata hingga aing menutup usia. Amin, amin ya robbal alamin.